Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa sampurasun wargi-wargi sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tepang dangu deui dina pedaran acara dongeng enteng anu kajomantarakeun di radio Kameumeut kasugri sadaya. Ayeuna urang baris medar carios naskahna ditulis ku Mang Gio. Teu karaos kasugri pamiarsa urang tos nincak bagian ka-11. Dupi carios anu baris kapedar dina judul Uru Ara Cameti Galing. Episode Si Injuk Kawung. Cenah lalampahan ieu carios teh kasugri pamiarsa. Naon wae rupi-rupi kejadian anu baris kaalaman tur nu baris lumangsung dina ieu carios, mangga geura bandungan ieu carios ti ngawitan dugi ka tamatna engke. Kang Gilang saprakanca di studio ngahaturkeun wilujeng ngadagukeun hiji carios karya Mang Gio dina judul Uru Ara Cameti Galing dina episode Si Injuk Kawung. Mata kaget ku keuretan beungeutna anu teu dipikeun sasir alias kembar. Nu ngabedakeun teh ukur dina cara meungkeut buukna wungkul. Mun si nini mah digelung jucung, sabalikna si Akim mah ukur ditotopong meungkeut buukna anu geus camut-mut bodas. Malah ka tembong anu nini mah nyanyakel iteuk hideung dina awi kaboa. Ngadadak bae tiluanana sareuri. Beuki lila beuki tarik ngeundeurkeun eta patempatan. Tatangkalan jeung kakayon anu aya di sabudeuranana aroyag-oyagan hebat. Siga aya nu ngendag-ngendag ku tanaga raksasa. Bertek bagula lumpat kagareuwahkeun. Garapak manuk julang ngagarapak monyet ting jerawet maung tinggal laur pokona sasatoan anu aya di sabudeuranana eta leuweung langsung ting balecir. Sieun ku kaayaan alam anu ngadadak gonjang ganjing ditimbulkeun ku sababaraha manusia sakti. Kolebat, gulusur. Sakali imah ka tembong jirim si Injuk Kawung anu marupa kalangkang hideung ngolebat narajang si Aki anu katelah Kiraga Lemes. Awakna ngagulusur, buukna panjang nyapu bumi nimbulkeun sora anu seah mata keueung. Sedeng ramo-ramonan anu regel kawas ceker teh ngaheat dihandap rek ngorawot bujal Kiraga Lemes. Kumaha hebatna serangan si Injuk Kawung mangsa harita. Sabab tong boroning genap kabenturan karek paantel kulit ge awak lawan bakal meureut nepi ka garing. Wush. Wush. Kriut. Ngadadak tangkal salam anu aya tukangeun Kiraga Lemes ngariut
kasamber ku angin wungkul tangka sagede itu. Sedang kiraga lemes nuges aya gigireun si Inju Kawung nimpukeun pereupna nuges dieusi ku Aji sagara geni. Tapi si Inju Kawung teu ngejat, sabalikna manehna ngadon malik bari muirkeun pigelang leungeunna rek dipake ngarampid ramo-ramo leungeun lawan. Kiraga lemes nu surti kana kahayang lawan teu ngaladenan. Samemeh pigelang leungeunna dicerek. Impuganana geus ditarik, gantina dampal leungeun anu hiji deui geus meber. Rek ngajeblak dada si Inju Kawung. Wush. Kadenge sada anu ngabledug. Basa tangkal gede kahancaku sagara genina kiraga lemes. Sedang si Inju Kawung hasil ngejat teu wadi gagabah nadah serangan lawan ku buukna nu ajaib. Dorok-dok, kubrak. Tangkal nu sakitu gedena teh langsung runtuh dina kaayaan tutung lir ka bentar ku gelap. Hiu, kalebat, corela. Sabot kitu sinini raga arum, oge teu cicing ka Sugri. Katembong awak geus ngolebat bari ngegebukeun iteukna. Rek dipake meupeuh anu ngajentul lir tunggul Kawung. Kuro sarosana tanaga sinini buuk jeung pakaian si Inju Kawung kuat kangelebet lir ditiup angin topan. Tapi pikeun si Inju Kawung taya kasieun. Bari nyangegangkeun kadua suku ngadon masang kuda-kuda. Kadua leungeunna diangkat dipake nada. Deui-deui kadenge sora nu ngajelegur lir gunung ditu. Basa dua kekuatan bentrok di Jomantara. Taneuh disabudareun si Inju Kawung ngabareok amburadul sedang awak sinini ngajaul deui kaluhur dina kaayaan awak anu geus meureut. Ngan bae samemeh loyonan niban kana lemah kiraga lemes geus ngajorelat nyanggap kembaranana. Lamun si Inju Kawung mah ugal-ugil hayang ngaluarkeun awakna anu geus mebes seret dada. Sabalikna kiraga lemes ngagolerkeun kembaranana anu geus jadi layon. Laju dilengkahan metakeun elmu rawarontekna. Teu sakara-kara ka Sugri, awak sinini anu geus meureut mudeg-deg deui jiwana anu geus ngalayang teh ngancik mulang ka sajoroeun guha garbana. Parejat sinini hudang, tuluy kurucam kerecem siga hudang sare anu kacidati brana. Teu lila cirihil sinini seuri nepi ka ngeuh kai. Sini usahakeun ulah nepi ka pantel jeung manehna euy. Gunakeun sagara gernin. Nya seuk saki. Tadi kami poho pisan. Ceuk sinini bari ngararet ka musuhna. Nu kararet hanjat tina lombang urut ti babas bieu. Di sejen pihak si Inju Kawung oge ngarasa kaget ku ningali lawan anu bisa hirup deui sanggeusna bieu ngalaman binasa. Geus lila aing teu meunang lawan tangguh. Diwaris geus hampir satengah abad. Kakarek naing ngalaman ngesang. Hai. Dalah kau lagi sarua baraya. Geus lila teu manggih lawan anu sapadan. Hai. Tarungnya tarung. Naon perlu da pancakaki segala rupa. Hep. Jeung sinini bari matak ajian sagara geni tingkat 8. Samar-samar sagulung cahaya beureum kaluar di sabudereun badana. Sedang eta cahaya nu geus ngandung hawa panas kacida teh sakaligus palindung raga tina paantel kulit jeung si Inju Kawung. On kitu deui kiraga lemas. Da memang dua anak oge saguru saelmu sasat digedekeun bareng di puncak gunung lawu. Kadenge si Injuk Kawung ngahaneng. Ebreh buukna nu kandel siga injuk teh carengkat.
malah tuluy meureut sarket awak jadi pakaian mukjizat anu kahebatanana leuwih teuas tibatan baju besi. Pikeun sakedapan tilu jalma ting jarga luhureun taneuh nu geus amburadul paburanta. Dua jirim geus ting bulubur hurung ngaluarkeun cahaya beureuh. Jirim sejena lir bebegig sawah nu dijieun tina injuk kabung. Telila, heya! Heya tia! Dua jirim ting balesat nyambar awak si injuk kabung ti kenca jeung katuheunana. Dua nana langsung ngalancarkeun runtuyan-runtuyan panarajangna, dipake ngahujanan awak si injuk kabung. Atuh gelebug. Gelebug. Hush. Angin samberan si Aki jeung si Nini ngaluarkeun hawa panas nu kacida nyongkabna. Babaliungan kasabudeureun eta patempatan. Ngan bae si injuk kabung oge sakali imah teu cicing langsung ngagiwar. Malah langsung ngayonan ku jurus-jurus anu teu ilahar. Saterusna ka tembong, tilu jirim ting kolebat gancang nimbulkeun angin anu lulubuhan rongka. Pating saleor ka mada papat, ngapungkeun barang anu aya di sabudeureunana. Kakebul beki mulek kalakai jeung rang-rang awur-awuran ka Jomantara, leuweung di sabudeureun laut kidul ngadadak geger pikasieun. Tetela sakali ieu masih injuk kabung menang lawan anu saimbang. Pon kitu deui si iblis kembar ti Gunung Lawu anu geus 20 tahun lilana teu turun gunung. Ngadon tatapa, lain muna raja sunya atawa tatapa bari nunggu ajal cunduk, tapi ngadon nyampurnakeun ilmu-ilmu kadigjayana. Duar, boom. Kadenge sadanu ngabeledug deui di tengah leuweung. Di tengah leuweung luang liwung, tatangkalan anu runtuh beuki loba. Lahan anu awut-awutan beuki ngalegaan di sabudeureunana jalma nu keur rago tarung. Karuksak ku jago sakti anu keur duel ngilu jajate. Kasugri pamiarsa urang tunda heula anu keur rago tarung. Ayeuna urang kocapkeun di tempat sejen anu teu pati jauh ti leuweung. Nalika buuk si injuk kabung kapapas ku pakarang nasi bulan sabet teh, harita ka tembong jasad Ki Widura milu kapangpengkeun kana bala. Basa layonna masih kumalaya ngadadak hiji jirim luncat rek nyanggap eta layon. Ngan bae teu kebab sabab kaburu aya jirim sejena ngadona rajang manehna ku sabetan bedog badag. Kadenge sadanu sing belentrang. Basa jalma nu pangheulana malangkeun gada hareupeun dada dipake nakis. Malah kadenge sadanu ngahiung bangbaraan. Waktu manehna males narajang ku cara ngulawitkeun gadana ti luhur ka handap rek dipake nyocol embun-embunan anu nyerangna bieu. Trang. Deui-deui kadenge sora anu ngabelentrang. Waktu jalma anu pangheulana narajang muterkeun bedogna sarta dipake nakis. Yuk, nyekel pada ngarasa kurang puas. Laju ngubetkeun gada ti gigir rek ngarak-rak tiga burung jalma anu cucungah. Sabot nu duaan mimiti silih serang jirim sejena sarua aya nu boga maksud rek ngarontok jasad Ki Widura nu geus hampir murag. Ngan kawas tadi eta jalma langsung diserang ku jalma sejena. Malah nampikeun ka ditarajang kuduaan tungtungna jasad Ki Widura murag kana lemah. Ngaguluprak teh jauh ti nu keur tarung. Sedang katenjo di tengah-tengah pakalangan mimiti dipinuhan ku jago-jago bayaran. Anu pada-pada ngiluan sayembara marebutkeun jasadna Ki Widura anu geus meureun. Dikanyahokeun akhir-akhir ieu di walungan Talaga muncul hiji sayembara. Yen sing saha anu bisa ngarebut jasad Ki Widura ti si injuk kabung, mangka bakal dibere hadiah anu kacida badagna.
Najan teu nyahoan sumberna tapi teu saeutik para jago anu kagoda kabita ku hadiahna. Sabenerna pikeun maranehna kawilang untung. Tadi teu nepi kakeunaan ku halimun hideung anu kaluar dina awak si Injuk Kawung. Pangna kitu sabab memang maranehna rada anggang. Di tempatna si Injuk Kawung katut si iblis kembar anu keur ijen ngadu jajaten. Ukur sajongjongan korban mimiti ragragan. Sedang jasad Ki Widura masih ngagoler di antara campuhna para jago anu keur begalan nyawa, anu nyalina cetek mimiti tingkoleset, sedang anu ngabogaan jiwa jago tuluy maju, da kabita ku hadiah badag anu dijangjikeun. Nya dina kaayaan kitu ngadadak bae kadenge sada anu ngagorowok, nitah eureun kanu keur begalan nyawa. Sorana mungguh ngageleger nandingan sora gunung Bitu. Sarerea urun. Pokna bedas, nepikeun kanu are di dinya kaget, tuluy malundur bari angger tarakitaki. Bisi masing-masing lawana ujug-ujugna rajang deui. Teu lila ti maranehna eureun ngaradak aya opat cirim ting kolebat ka tengah-tengah pakalangan. Panca tunggal, Ki Rundayan, Ki Gagu, kadenge gerowan lirih ti ditu ti dieu basa sidik kanu anyar datang. Bener. Kaulah opatan si Panca Tunggal. Ceuk hiji di antarana tandes. Beungeutna kereng sorot panonna ngagebur, hurung nandakeun yen manehna geus mibanda tanaga lapisan nu kacida hebatna. Rek naon Andika Panca Tunggal? Kadege nu nyekel gada tumanya. Aduh, naon maksud ucapan Andika Tayaksa? Jelas-jelas kami opatan rek ngajembut layon Andika ula. Nah Andika hayang adu harepan jeung si Panca Tunggal. Cek eta jalma nu talian Ki Rundayan. Bari ngacungkeun pereupna anu ngadadak ruhai semuhurung. Jelas Ki Rundayan siap ngadu jiwa jeung saha bae. Anu kumawani ngahuru biru layon adi sapagurona nyatana Ki Widura. Lain gitu lain. Wajar bae kaula tumanya. Ceuk nu nyekel gada anu lah kiaksa. Canaon-naon manehna langsung keder. Ngingetkeun pagoron kaula keur aya dina kaayaan bela sungkawa. Kuring miharap ka dulur-dulur sakabeh. Daek luntur kalbu ninggalkeun ieu patempatan. Ki Gagu milu nyuara bari sarua ngebrehkeun kadua pereupna nu geus semu koneng tanda ngandung tanaga bayi. Sanajan para jago panasaran tapi ngingetkeun si Panca Tunggal lain jago sambarangan, kapaksa maranehna ngelehan. Tuluy be maranehna ting laleos ninggalkeun eta patempatan. Bari teu saeutik di antara maranehna baralik mawa tatu lain anu enteng-enteng. Sanggeus kaayaan di dinya sepi ngan gaur bae kadenge Ki Gagu ceurik bari tuluy ngarontok layon si panengah nyatana Ki Widura. Layon Ki Widura nu geus meureut ka tembong di galentoran malah nepi ka diciuman sagala rupa. Bubuhan Ki Gagu jeung Ki Widura mah kakocap deukeut jeung pangdalitna. Ari anu sejenna ukur tarapak deku bari sakali-kalieun ngahibur Ki Gagu. Batinna bener-bener ngerasa sedih ku perlayana si panengah dina kaayaan saperti kitu. Sanggeus rada lila kadenge Ki Rundayan cumarita. Leuwih hade urang buru-buru tinggalkeun ieu patempatan. Mengpeung si Injuk Kawung masih ragot jeung si iblis kembar di Gunung Lawu. Seuk si Gagu. Dina waktu ayeuna jasad si Widura lebih penting tibatan balitungan jeung si Injuk Kawung. Angko eta urang tacan menta idin ti guru. Bener.
Isuk jaganing ketok. Urang tayang pikeun nganyakeun balitungan jeung manehna. Ayeuna mah hayu urang mulang. Sameme kejadian anu teu dipiharep datang manten. Bener ka? Isuk pagi itu urang neangan si injuk kaung. Sebab memang ieu kan nyeri kudu dipulangkeun. Ceuk Ki Megantara milu nyambungan bari nyengkatkeun nu masih ngagukuk. Nya hayu atuh. Lamun kitu mah dulur-dulur. Ayo orang mangkat. Akhirna sanggeus kasapukan kitu mangan bral we opatan teh mulang ka puncak Gunung Sanggabuana. Satepina ka puncak Gunung Sanggabuana, noopatan langsung dibagiakeun ku para murid jeung para inohong padepokan. Sararea langsung hariweus-weus demi ningali layon Ki Widura nu dibungkus ku lawan bodas. Hiji ge nu araya di dinya eueuh nu teu ngarasa sedih. Hanjelu ku nasibna eta jajaka nu kudu perlaya ngorang-orang. Padahal moal lila deui eta jago teh baris diangkat jadi tutua padepokan. Ngagentikeun Sang Bundar Wastu anu tos sepuh turi riwit geringan. Nepi kadanget harita para murid Gatut inohong padepokan sejena masih teu percaya. Lamun Ki Widura geus ngemasing pati bobor karahayuan di pakalangan. Rek teu kitu kumaha. Sabab Ki Widura teh kakocap cerdas, satia kawan, jujur, tandes dina sagala hal. Teu saeutik di antara maranehna geus kungsi kahutangan budi ku eta jago ngora. Nu matak teu aneh perlayana Ki Widura teh bener-bener ngagoncangkeun jiwa sapangeusih padepokan. Tos puguhing eyang guru Bundar Wastu. Inyana dugi ka ngalumpuruk lir kapuka ibunan lir kapas kahujanan. Tapi kangaranan inyana hiji sepuh anu tos linuhung. Anu tos weureuh seubeuh enggoning nandangan hirup di walungan talaga. Teu ieuh teras kalalanjonan. Sorena inyana kaluar di rohangan panyepen ditandu ku para murid kebat ka rohangan tengah di mana layon Ki Widura digolerkeun. Kasampak layon Ki Widura keur dikaremitan ku para inohong jeung para murid sejena. Coba kaulah hayang ngilikan. Kadangu Sang Bundar Wastu cumarita. Malah katingal inyana langsung mariksa jasadna Ki Widura. Bangun anu can percaya upama anu ngababatang payuneuna teh murid ka memeutna. Sababaraha kali katingali pananganana nyagapan layon, boh nyagap dada angen jeung nadi Ki Widura. Sedeng katingal palebah taarna renung ku kesang anu ngagarajag. Satu tas lila marik selayon muridna, kadangu akhirna inyana cumarita. Isuk urang laksanakeun upacara astung karalaya. Sabab leuwih gancang, leuwih alus. Unjuk semangga guru, unjuk semangga. Walon kirundayan bari sungkem. Ogan sababaraha wiku jeung Brahmana pikeun nyampurnakeun ieu upacara. Malah upama perlu ogan oge para puun jeung punduh nu aya di wilayah Sanggabuana. Ora kapindo gawe sun, unjuk semangga. Nanging nahalayon bada dikabumikeun atanapi dihiangkeun ku cara dilebur kayu samida. Kaula miharep layon si Widura dikurebkeun di tonggo tanpa dilebur kayu samida. Unjuk semangka sun, semangka. Gancang carita isukna sanggeus naon-naon anu jadi pasaratan kumpli. Disaksian ku para piun, para Brahmana katut punduh anu aya di sabudeureun Sanggabuana.
Akhirna upacara Astung Karalaya dilaksanakeun. Ari nu disebut upacara Astung Karalaya teh mangrupa hiji dunga keur ngantir atma atawa roh jalma nu anyar mangkat ka alam langgeng. Para murid jeung sakurna pangeussi padepokan miharep Kiwidura bisa cunduk ka payuneun Sunan Ambu sarta ditempatkeun di hiji tempat abadi nyatana sawarga Maniloka. Sok sanaos Sang Bundar Wastu ngagempur Batisti Purbajati nyembah roh para karuhun nanging pucuk pimpinan nu ngabogaan jiwa legawa tur ngahormat ageman resmi nyaeta ageman Hindu. Inyana masih ngogan para Brahmana sareng wiku kanggo ngalumangsungkeun Astung Karalaya di puncak Gunung Sanggabuana. Upacara lumangsung kalayan ngening tur hidmat. Para murid ngabaris pinuh ku kaajrihan dina kaayaan hate anu sedih ku tiwasna si panengah ti 5 sadulur. Rengse ngalaksanakeun Astung Karalaya, hiji-hiji para murid padepokan mere panghormatan panungtung kanu geus maot. Sedang para wiku, Brahmana jeung puun tetep gegereyeman ngalantunkeun rupa-rupa dunga. Sorana tinggerendeng matak keung bari jempol curugna tetep nguyak-nguyak wiji tasbih. Ngaso heula ngaso kasugri pamirsa. Mangga nu bade ngaropi ngopi heula, nu bade kacarai heula. Dongengna urang ngaso heula sakedapannya. Ngaso heula ngaso. Sakitu endah ku warnana bumi lebar ku taya tungtunga sareat tos jadi guratan alam langit jeung bumi moal bisa ngahiji Gusti maparin anugrah rasa nyaa jeung cinta ku Rahman Rohimna kitu deui ka anjeun duh panutan bersih rasa kanyaah rejeng kacinta anjeun lirwida dari surga hade rupa endah kula kulampahna bukakeun pantomana di salira mugi ieu kasih jadi kunci. Kasugri pamirsa sabada tadi urang ngaso nutos ngaropi, nutos kacarai, mangga gira maranco deui payuneun radio Sewang-Sewangan. Urang teraskeun ieu jejer carios anu nuju dipedar ku Kang Gilang sapara kanca. Mangga wilujeng ngadangukeun. Hiji-hiji para murid padepokan mere panghormatan panungtung kanu geus maot.
Sedang para wiku Brahmana jeung Puun tetep gegereyeman ngalantunkeun rupa-rupa dunga. Sorana tinggal rendeng, matak keeng bari jempol curugna tetep nguyak-nguyak wiji tasbih. Di luhur langit geus hibar cahaya layung. Warnana ngabelenger beureum, katingalina endah pika betaheun. Tapi teu lila sinar layung teu mimiti surem, malah reup bae poek lir gambaran kahirupan nu ngalalakon dina ieu carita. Sababaraha minggu teh harita katembong hiji lalaki keur leumpang murupa jaratan. Eta lalaki teh awakna dedeg tur ngeusi. Manehna ngagandong hiji aki-aki nu pangawakanana semurang kebong. Kadenge jalma anu ngagandongna cumarita. Bari asup ka hiji makam anu sakuliaheunana hieum ku tatangkalan. Andika ulah heran jagu. Kunaon pangna kaula ngajakan Andika sosoranganan ka ieu patempatan. Tah, ayeuna sok ecakeun kaula. Tuluy kali deui ku Andika eta kuburan si Widura. Benar, teu salah. Sok kali deui eta kuburan teh. Teu kudu sieun-sieun. Moal, kaula nu tanggung jawab. Sabab naon? Sabab lamun hitungan jeung taksiran kula teh salah. Layon si Widura teh kudu geus ganti jirim. Ki Gagu cacarita bari ngerungkeun halisna nepi ka sababaraha kalina. Tapi kituna teh burung nurut. Sot Ki Gagu ngecangkeun guruna anu lumpuh kaserang hiji penyakit aneh. Teu lila gecruk Ki Gagu teh mimiti ngali taneuh kuburan anu masih keneh beureum. Kawan tu digali di barengan tanaga lapisan sakedeung dia pacul teh geus ngeduk kana peti mayit. Nya sok kira angkat eta peti. Tuluy bawa ka hareupeun kaula. Urang pariksa. Ki Gagu ungeuk. Ningan sagiriwil peti dipanggul sarta ngagejlig hareupeun eyang Bundar Wastu. Plak tungtung peti teh ditepak. Tutupna langsung ngajuralit sarta ngagejlig teu jauh ti Ki Gagu nangtung. Breh nyaan bae. Layon Ki Widura geus ngaleungit gantina ukur bontot kai saukuran jalma biasa. Ki Gagu ngajenghok bari ngarampaan eta bontot. Sanyatana nuku Andika sapara kanca dibawa ka dieu teh ukur bontot kai nu disaruakeun ku elmuna si Inju Kawung. Bener, kaansup anu samemehna diparebutkeun. Kaula yakin aya di hiji tempat anu tangtuna bae oge ukur jinis nanu apaleun jeung si Mang Diok pengarangna anu apaleun mah eta sok sanajan Kang Gilang oge anu ngadongengna cantang tu apaleun di mana. Itu kesugri pemirsa. Geus rupa-rupa we ya Mang Diok. Aduh, mangga urang teraskeun deui hanca dongengna. Urang teraskeun deui. Tekudu si Widura geus manggihan jalan takdirna sorangan. Ayeuna mah leuwih hade kurebkeun deui ieu layon. Sarta anggap bae Andika teh nyahona naon.
Ki Gagu memang hiji murid anu paling ngabakti kanu jadi guru. Kalawan gegancangan manehna ngurebkeun deui eta bobontot nepikeun ka eueuh urut-urutna acan. Geus beres tuluy ngagandong deui guruna ninggalkeun pajaratan. Teu apaleun hiji tangtungan jalma deg-degan gagah keur ngajajanteng luhur rendahan kai gede. Panona ngawaskeun ka handap nengetan setiap gerak-gerikna Ki Gagu katut eyang Bundar Wastu. Kurang ajar. Jadi mun kitu mah tetela kabeh geus kataripu ku si Inju Kawung, ha? Ceuk si dedegan jalma gagah. Bari terus ngaleos ninggalkeun pajaratan anu ngaradak sepi deui. Nu kadenge ukur turais jeung raengna sorat tonggeret luhureun tatangkalan. Cag mitra urang tunda ka hareup urang bari samper deui. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun si Inju Kawung anu keur jojoh tarung jeung si iblis kembar ti Gunung Lawu. Tetela itu ieu oge ngarasa kaget, dumeh teu nyana bakal meunang lawan anu sababat. Padahal geus sakitu lilana, ieu itu malang mulintang di walungan talaga taya jalma anu sanggup nandingan kana ilmu kanuragan. Pohon kitu deui kana kadigjayaanana. Tong boroning bisa nandingan kana ilmu kanuragana. Bisa ngalawan nepi ka 3 jurus oge, geus jarang aya jago anu kuat. Atuh sok komo nepi ka ratusan jurus. Bahkan bisa ngelehkeun maranehna. Mitra kaum dangu kumaha sabenerna nepikeun ka ieu iblis ti Gunung Lawu teh nepikeun ka turun gunung. Ari anu jadi tukang lantaran nama eueuh deui. Nalika maranehna keur mujasmedi bet ngadadak aya hiji manuk anu ngadon eunteub nalahunanana. Dina suku eta manuk teh aya hiji tulisan dina lawan bodas. Sedeng eusina netelakeun yen muridna anu neulah 2 widadari kalimaya aya nu ngabinasakeun. Puguh bae lain deui duanana panasaran nampa eta beja. Sanggeus sababaraha poe menekung ngadoneangan ilapat, akhirna duanana meunang kacindekan. Yen memang murid kamemetna geus tiwas ku hiji jago anu nelah si Inju Kawung. Atuh sanggeusna badami leutik, akhirna ieu 2 iblis teh turun gunung. Anu maksudna sejamal sepati ka jalma anu geus ngabinasakeun 2 muridna. Ku ngandelkeun nalurina, ieu si kembar teh tuluy lumampah mapai-mapai jalan anu estuning teu ilahar dipake lumakuna jalma biasa. Lumpatna luhureun pucuk-pucuk tatangkalan tinolih jungkrang atawa pasir, tinolih gunung atawa wahangan badag, duanana terus lumampah ngagunakeun ilmu pangenteng badana. Atuh teu matak aneh ukur sababaraha poe ti satu tasna ninggalkeun puncak Gunung Lawu. 2 anana geus nepi ka wewengkon bumi kulon. Malah dina poean kaopat maranehna manggihan musuhna anu keur pada ngepung. Pikeun sawatara kedapan 2 anana ukur nyaksian kana jalana pertarungan. Anu tetela ukur sageprakan oge. Jago-jago bayaran anu ngepung teh geus teu walakaya. Malah katembong 2 di antarana aya anu dilepaskeun kunu jadi musuhna nyatana si Inju Kawung. Atuh samemeh eta 2 jalma bisa indit di eta patempatan. 2 sukma langsung lepas dina raga badagna si iblis kembar ti Gunung Lawu ku ngagunakeun ilmu mindah raga. 2 anana langsung sumurup kana warugana si Codet jeung si pakaian bodas teh. Sarta sanggeus adu renyom heula sakedeung 2 anana langsung nerajang nu jadi musuhna nyatana si Inju Kawung. Tapi teu kira-kira 2 anana ting raranjugna. Sabab tetela karek sababaraha jurus ge 2 anana langsung kateter nepikeun ka waruga anu diancikanana ngariut jiga kasedot saripatina. Ngan samemeh sukma maranehna milu kasedot tur binasa. 2 anana geus hasil ngalepaskeun diri. Saterusna ting belesat deui kanu bala nganci kana masing-masing raga nu sajati. Minangka jago anu geus seubeuh ku pangalaman. 2 anana meunang kasimpulan yen kakuatan musuhna aya dina sentuhan kulit jeung buukna.
Nu matak pantes nalika tarung anu sabenerna dua anana bisa ngayonan kahebatan nu jadi musuh nanya tanah si Injuk Kawung. Kalayan hebat tur seungitna si iblis kembar ti Gunung Lawu terus ngegempur tanpa sieun kasedot ku elmu si Injuk Kawung. Para mitra meh bareng jeung si Pancatunggal anu hasil ngeureunkeun rebutan jasad ke Widura. Pertarungan si Injuk Kawung jeung iblis kembar ge nepi ka puncakna. Mitra kaum dangu anu mikaresep tur mikatresna kana dongeng Sunda sadayana. Cariyos anu judulna Uru Aracameti Galing tamat dugikeun ka dieu. Insyaallah Kang Gilang baris neraskeun lampahan Ki Widura dina cariyos anu salajengna nyaeta anu judulna Kapahung di Jero Jungkrang Sumur. Kumaha nasib Ki Widura naha leres sukmana bisa digayuh deui. Naha bisa ieu Ki Widura teh hirup sabihara-sabihari deui. Terasa sabenerna anu tos nyieun reka perdaya teh nepikeun ka manehna lunta ti padepokanna sorangan. Nah nya di antara dulur-dulur sapadepokanana aya nu hiri dengki supados teu matak janten panasaran gantung dangueun mangga wae bandungan teras dongeng Sunda Iyasana Manggiok anu dicaturkeun ku Kang Gilang saparakanca. Insyaallah kapayuna urang baris pedar deui lalampahan. Mangga cak dugi ka dieu per bios.